Allah ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus sate leuleus komo lamun memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok tah mah geus maklum jasa tah geus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka billahi minasyaitonir rajim hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ke seluruh awak anjeun hati anjeun ge luar biasa ngadegekeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deukeut anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupah cicing sia atau indit sia usus-usuna ngobrol jeung dulur sia usus-usuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana zamukbilun alik hei aing tiapan ngahareup ka anjeun lu muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa tamuridun anni bigolbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun aja'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik apakah anjeun ngajadikeun ka kaula leuwih hina tibatan batur sia coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia kababaturan sia datang ke luar biasa dirapihan kursi dirapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngahareupna teh aku seluruh awak maneh wajah maneh disanggareupkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana Allah lu kaliwat andai kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kahareup ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha Masya Allah nah iyalah nu mantak coba Al-Quran masih ada urang mangi tulisan Al-Quran di jalan urang na teu boga wudu komo boga wudu mah ieu teu boga wudu cokot bae kajen teu boga wudu ge cenah boga hadas gede cokot bae kunaon eta Al-Quran sing hade besi pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran Allah maha uninga abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu cokot simpen di tempat lu Quran mah teu meunang di tendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui Quran mah teu meunang di tumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna di tumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang gobo ku majalah-majalah lain deui Quran mawa Quran mah sing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh ta'zim ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna iyalah Al-Quranul Karim baca kurang Al-Quran Allah maha uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang pantes salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin aya anak dagarnya bah neng abah ke meja Quran ne ya timah ya naon tadi belanja cenah belanja nu aya bae lah di mah di ditu bejakeun ka mancan nu aya bae abah siap kitu jasa ya kan ya ditalaja gegeran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun jol bae pemajikanana kaji ayeuna ulah ngaji bae tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja aya mana nu aya bae di baheula nu aya bae betul ngaji bae balanja sadaqallahul azim
Anggeus acan sayat geus sadaqallahul azim. Gara-gara sia tah balanja tah deuk dihareupeun TV kotrek 2 jam dihareupeun TV maca Quran sayat teh anggeus aya di TV 2 jam saya tangke bakalna disidang ke dihareupeun sabaraha ayat sia maca Quran sayat teh anggeus ayo Quran teh dianggeuskeun atuh pan kaganggu ku pamajikan atuh beres mere duit teh ka mana hareupeun TV ayo anggeus disidang Masya Allah karim sing ada nu can bisa maca Quran belajar nu geus bisa maca Quran mantes salat baca ulah datang ka teu baca atawa diususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus ate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus ate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya karim, ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid. Quran tenden di luhur ke meme salat atau anta salat ala kadar membaca baik ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tah memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك علم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca ta memeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dinya jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan sekolah kayak gitu ya alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak pas kitu bejakan dia kan itu saya kira aing mah tugasna nanya udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kedua anak bilatung jeung cacing nu endek kanyana punyana deko bilatung maka jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburanna pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal
timbang amalnya nakalinya guji jangan geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha meme sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta pan sering gasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu teu nyambung Gusti nah iyalah wayahna komo nu geus kolot mah saya baca di tamah tu aya ieu dina majmu nu mantep dibuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang saya teu talar geus ngalawudu heula langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbil alamin ya qaumam wai am yaqulu laftarahu cek pemajikan anak haji lah ikut segitu batu ngasa kula geus teu make calana ieu buringas deui tak haji ngadenge teu make calana buringas geus sadaqallahul azim oke aja oplok ta batu ngadenge teh pamajikanna ongkot itu ngomong kos kitu deui masyaallah manis sawadak teh camrok eleh bae padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah lamun waliullah manggeus lupa darata geus inget tanaon ai urang mah neuleuh pamajikan sawadak geus ular kieu we tanzilul kitab la raiba am yaqul aja muka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahul azim ya Allah ya karim Al-Quran baca ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes Quran geus sabaraha bulan sia ngaji di usaha eta aya 5 bulan mah coba dites emang apa bisa atuh deket tes gua cak anakna apa ge hayang bisa maji bah tuh tadi itu ka ustad isin abang tuh dasar abah neraka elek ku anak baca tes kurang anakna ya bisa datang ke mana bisa ya budak maca makhrajna kudu rapi bikin adi tuh ke mana Haji Soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase atau ke ka Ustaz Sodikin atau ka ditu ke Banten guys ayo ke Banten guys ya di Banten mah koplaknya beda bulat pokoknya bulat guys ka ditu bikin anak kurang guys ulah dimusabaqahkeun asal bisa bae maca Quran Masya Allah atuh aing makhrajna rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu atuh kana nu macana ge eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana lagi maca teu ngeunaheun ieu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bara-bara batur nyana lagi geus teu ngeunaheun Masya Allah baca la ilaha minhum may yastami'u ilaik Ina sawarena ku permekah teh aya kapiran usok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinna ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus kajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan lumantak ku Gusti diperlakukan seperti eta lantaran nyana nanyeun sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat
hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromonglah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu maka mige geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teu aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awwalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikaseureun eta mah ucapan-ucapan pikaaneh eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh diantara Abi Thalib. Setelah saya ke Abdul Muttalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah ku hari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaran nganjerikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana di berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah kering rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi endek Abu Jahal Abu Thalib dan endek ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nabi coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang mang mah endek baca 2 kalimat syahadat cek puja sembarangan sok syahadat na bae 3 kali gitu hos bae Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman tegur ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakin Allah yahdi man yasha tapi Allah nu mere hidayah tigakeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus merenung Kangjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak hal teu iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kan'an darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae wayah teu dibere hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kangjeng Nabi reda oh jaheuh geus teu bodoh nailah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib
Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad. Coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Jo eta kosi teh eta Abu Thalib eta iman mah ulah dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh, ku sia perhatikan mah teu naon, tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib. Masya Allah mahal jasa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaika waj'alna 'ala qulubihim akinnah وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Allahu a'lamu bimuradi wa minhum lan iku tetep setengah saking kupar magama yazdami wa tayuang kang ngarungu yang manilaika maring sira Muhammad idza qara'ta tatkala maca sira wa ja'alna lan anda daakeun insun agung ala qulubi mingatasa pirang-pirang atine kupar maga akinatan ing pirang-pirang tutup-tutup aktiatan tegese pirang-pirang tutup-tutup Allah yafqahu saking enda orana maham ya kupar magahu ing Quran yafqahul Quran tegese orana yafhamu tegese orana maham ya kupar magal Quran ing Quran wa bi adzani maqaralan ing dalam pirang-pirang telinga ya kupar magawa qara ing tuli atawa ing sumbatan atawa ing tutup kene tuli somaman tegese pirang tuli wala yasma'unahu wa kawana ngarung ya kupar magawe ing Quran sima qabulin kalawan ngarung narima wa iyara kula ayati la yu'minu lalam ningali ya kupar magah ing saban-saban ayat maka orang ningali ya kupar magah orang iman kan ya kupar magah biya kalawan ayat hatta idza jauh kamala malatat kala tega ya kupar magah ka ing sira yujadilunaka maka yujalilunaka hale maduan ya kupar magah kabeh ka ing sira ya gulu maka ngucap sapa alladzina kafaru ngakekang pada kupur ya alladzina kabein orana nama tiga seorang nana hadza apa hadza ikilaikal qur'anu illa angin azatirul awalin angin iku pirang-pirang dongeng-dongeng kang awal kabeh caritaan-caritaan kang awal kabeh akadzi bulawalin tegese pirang-pirang caritaan bohong kang awal kabeh kal Allahi kaya pirang-pirang gugumuyu kaya pirang-pirang pigumuyun wala ajiblan pirang-pirang pikaheran jamu usturat tinutia ku jamal lapan usturat bidomi kalawan dendamakeun wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun.
wallahu a'lam muradi wa hum lan utaya kupar Mekah ya nauna iku nyaregah ya kupar Mekah kabehan sing manusia nu saking itibain nabi tegese nganu tingkang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nauna lan ngadoh ya kupar Mekah kabehan tabaadun tegese ngadoh ya kupar Mekah kabehan nu saking nabi balayu minu nabi maka orang iman kena kupar maka kabebi kalawan kangjeng nabi wakilalan dan ucapakan balapan apa nuzilat dan turunkan ya ayat bi Abi Thalib yang dalam ki Abi Thalib karena kangen ya Abi Thalib yana ikunya gaya Abi Thalib anazahu saking milaran yang kangjeng nabi tapi walayu minu bilan orang iman kena Abi Thalib bi kalawan kangjeng nabi wain lan wa yuhlikuna lan orana nama tegasa orana na yuhlikuna ngarwasake kupar maka kabebinaya anu kalawan kadoi saking kangjeng nabi ila anfusahum angin birang-birang awake kupar maka liana dharara alaihim kana satwane kamadaratan na ihlak ikut tetap ingat dasai kupar maka wa ma yansuruna lan ora waraya kupar maka kabebi zalika kalawan mangkono doror bizalika kalawan mangkono doror dek nyaritakeun kelanjutan tentang kufar Mekah nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat tapi sanajan teu percayanya ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa, ahli akademi, bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa, ayalah pasar paranti kontes syairan, pahebat-hebat syairan. Cek urang makuari maki tu musabakoh syairan, musabakoh bahasa eta teh di Arab kos kita. Jadi jelema bararoho urang Arab nu ngaranna Abu Jahal teh pinter, nu ngaranna Abu Sufyan teh pinter, nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teteh nu mantak diagung-agung ge ku pinter jangan bodoh mah tilok anu diagung-agung pinter teteh. Jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat nyana teu percaya letik nama ajin nyana gesok ngadengekeun eta Quran hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak jada teji lamun ditilik-tilik memang hese cenah cagada eta nyieun kos Quran mah nyana sakitu palalinterna ahli bahasa ahli tata bahasa luar biasa kana bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadengi Al-Quran mah tercengah di harapan kangjeng nyana ya buatan sia ya tamak kitab naon tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae bagus sebenarnya Quran pohara eta Quran lamun didengekeun ku jana atuh apa bae wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda nginahin tungtungna teh akur wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kallabat samud bi tawaha idzin ba'atha asqaha cek Abu Jahal eta bisaan hak kabeh
Haka bisa eta Muhammad cek lalakona eta. Ji. Ya ngomong di imah mah lain lalagaan. Hese eta cek na kos kitu eta. Ih. Mantak ditangtangan ku Kangjeng Nabi coba. Ayo tah okos ieu bae lakos alam taro coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil lam kabeh aing bisa cek anak mim kabeh jeung lam lah aing mah bisa coba cek Kanjeng Nabi al-fil artina gajah wa ma huwal fil naon eta gajah in huwa illa khurtumut tawil gajah malaina naon kecuali binatang nutulalena panjang terus kecek Kanjeng Nabi geus aing sakitu doang bisa lah lumayan sakitu kita Abu Jahal aya we ka bisa urang mah bisa atuh mun ditita jasar jago atuh Abu Jahal gak bisa al-fil ma huwal fil in huwa illa khurtumut tawil sakitu mah lumayan tak Abu Jahal cak Kanjeng Nabi ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna henteu mah nyaritakeun gajah bae cak aya bae eta Abu Jahal ini ongkos gagah tapi sakapeung mah orang kos tu bodoh sakapeung mah pikaseureun eta Abu Jahal emang jawara mah kos kitu jawara eta Abu Jahal ngaromongnya na di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan dua Abu Jahal tilu Walid bin Mughirah opat Nador bin Haris lima Utsbah genep Syaibah eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiyah non gitu Syaibah bin Rubaiyah Umayyah 7 Umayyah bin Khalaf 8 Ki Haris bin Amir karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu dek ngaharu biru ka Kanjeng Nabi anu paling nentang ka Kanjeng Nabi nyana ngarobrol tah nu dalapaan nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tas ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador iya Aba Kutaibah ma ya gulu Muhammad naon setan sok dibaca-baca ku Muhammad naon eta ma adri ma ya gulu cak cenah ieu teh naon teh menusuk diomongkeun ku Muhammad mah eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir dilirekeun kunyam kenyom nya nama ngan saukur dongeng-dongeng nu bara heula ya kitu Muhammad mah ku aing didengekeunana dongeng nu bara heula kumaha nya nama teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam ngadongengkeun Idris ngadongengkeun Nuh ngadongengkeun Sulaiman Daud Isa Musa kabeh jadi jelema-jelema nu bara heula nabi-nabi teh didongengkeun tak kunyana ja kos itu mah kitabna eta penyana eta bisa na kos itu nang di mana aing puyeng nya kana teh di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saata nu ngabejaan bingung itu pisaan gitu tuh Muhammad udah kamari ieu heran aing mah jangan dahar uyana mah heulan urangnya sok juga uya-uya atuh teh jalan ngarobrol bae kos gitu tah jol be Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing loba batur sia sok kararomong kos kara itu bae geus saya itu percaya ulah sok aju diperdalam aing ge pugu puyeng cak Abu Jahal aing ge sok kadengekeun ta Quran sebenarnya bagus eta atuh hiji bahasana tertata rapi kadua maknana jaku bagus teh atuh geus bubar cak Abu Jahal ke iman sia aing blon sia geus bubar ke urang kumpul deui geus
kayak bola lubar kayak ngadengekeun deui bagus saja amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cak Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon ke jelema nararanya anin naba'il azim naranya engke tentang berita-berita nu agung alladzi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho ge summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nyara tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa kowe ge katalar keneh cekena sapotong bae mah teu bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon aing ngadengekeun ieu tah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا neta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat nazi'ati gharqa oi malaikat anu sarem Sabihati sabhanu cara repet lempangna sabiqati sabqa terus bal mudabbir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing eta gadengkeun ngadegeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra terus bagus dia eta Muhammad gas bubar cek Abu Jahal dulu sok diperdalam dan baru kos gitu mah tuh sia keariman deui ulah awas janji setia urang ulah iman ka Muhammad dah siap cak kabehan teh tapi kan Quran mah bagus bae jadi jadi ge sarua ka Al-Quran teh tah jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teh nyaon naon tuh pinter Masya Allah kayak ngarobrol deui gitu bae eta memang nu tadi dicaritakeun tah Ijtama Abu Sufyan Abu Jahal Walid bin Mughirah Nadhr bin Haris Utbah Syaibah kabeh Umayyah bin Khalaf Haris bin Amir kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun ka Al-Qur'an ngadengekeun ge eta nyana tercengang eta berita-berita nyanyian nang di mana ai diangkat jadi rasul kedatangan malaikat lainnya potongan Muhammad neuk ge ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing ngaun teh nyaon ka Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah tuh cak Abu Sufyan sama teh jauh mabok kae di sia ulah loba omong sia kahayang aing mah malaikatnya turunlah ka aing kok Muhammad sih tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiun Al-Qur'an nya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun aja eta bahasa-bahasana emang ge ini di aralem tah geus surah loba omong sia tuh karena itu deh iyalah kupar-kupar Mekah teh kok sekarang itu mendak wa minhum man yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok kadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim akinatan ku kaulan wagung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup alayabqahum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi adzanihim wa qara jeung celina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun
dina ngadengekeun dengan sakadar gegeyan hungkul. Kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun. Allah manutupan hatena sote, Allah manutupan celina sote, lantarannya nangis nyen sebab karena nu bakal ditutupan ku Gusti Allah. Kaya ning nyana buang kawarah jasa, kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi. Etalah sabab karena tutup ka hate, tutup na celi teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani, dengan lemah, dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah, hatena teh ditutup ku Gusti Allah. Nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeriditna terus bae. Eta dah. Nyaho bae kana hukum teh, nyaho bae kenal bae kana hukum, tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina, ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup. Nah ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar, aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran, tetapi waja'alna ala qulubihim kaula teh geus ditendenan akinatan aktiatan tutup sehingga teu muka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima. Allah yafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayangeun nya nama paham Al-Qur'an. Bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Urang masa kieu mah alhamdulillah ya rabbil alamin. Nikmat urang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an. Sebalik eueuh deui ya rabbal alamin. Sasaminggu sakali bae ngadengekeun Al-Qur'an. Geus palayas mauna usma qabuli. Teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima, ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae, ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang, ngadengekeun teh seperti angin lalu bae. Padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah. Eta kupar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari. Quran didengekeun tapi dipahami henteu. Dipahami kurang ala kadar doang, setelah paham teu dipake. Buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu keur carita, atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh amahnya na make Al-Qur'an. Ja pamarentah nage mayoritas Islam, bahkan aya kiaian, bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian, tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi, maling jeung maling bae teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhurna teu make, masyarakat lagi teu make sarua. Mabok ambalaya, zina terus bae, judi terus bae. Ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muhammad, sabar duit si Muhammad teh. Mana duit? Ayo, 3 juta, 5 juta, panggil, 10 juta, panggil. Dengekeun, oh nya ngeunah. Oh nya ngeunah. Luar biasanya nah ngedengek nya nangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Cak Muammar teh ai praktek beres bulu dan zararina. Eta pan tadi tata wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Tapi hukum deuk di kamana? Deres keneh nu sok maca mah urang mamaca geus cara. Baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat. Sajuz teh sakedeung jasa. Lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah, besi patekrok 20 menit tarolah, diradat disederhanakeun setengah jam tarolah, jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeting maknya henteu bisa sajam-sajam macan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat. Haji, maju. Wah, nggak geter-geter kan? Ulah nggak geter sia. Seberapa umur sia? 70.
potong masa balik seberapa? 70 cokot 15. Itu Malaikat dah itu syak kain. aduh Gusti 55. Sabara kali tamat salilah hirup sia Quran ha? Ayo Quran sabara juz kabehna. Hah? Pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola? Yahoan Rud Gullit cenah. Kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Quran. Masya Allah. Pemain Inggris paling hebat sasya nyawan kanu koskadar itu manyahun. Luar biasa riwayat bola nyahun ti mimiti si Pele datang ke si Pelu nyahun kabeh luar biasa. Tak ka Al-Quran mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran. Di televisi sia sabaraha jam ha? Di televisi sabaraha jam sia dijejelek engke urang. Masya Allah mungpung kuari urang can paeh gas balik gaji Quran cekel bae guys. Cak majikan ka mana ka haji mau Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna le simba caang tah mah sia jasa cak majikan ka haji tolol ka Quran mah geus ngageblek aya ka bujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup. Ka kula kumaha jelasan teu urang geus siaga. Urang jelas. Aduh, aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas apa jeung urang Lampung Putih. Sanajan bari sok marah bae aing resep ka marahna buku. Tuh, eta kos kitu urang bakal disidang. Ya Allah, ya Rabb. Tidak ada yang kenal Al-Quran. Ina kitab Taurat ayat bahasa kiai ya abdi amat tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah ina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fatadilu 'anil tariq wa taqudu li ajli wa taqra'uhu wa tadabburuhu. Wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburihi harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'un. Dina kitab Taurat teh aya seperti eta. Artinya adalah wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun, surat di babaturan anjeun, surat di kanu pake kacita ku anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu anit tarik anjeun minggir heula watakudu dieu keula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiru harpan sahuruf eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un. Manitaliti luar biasa. Wa hadza kitabi, ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika, diturunkan ka anjeun ieu kitab. Anzalkum fasaltu laka minal qaul, kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaiki litatammala tulahu wa 'ardahu summa anta muridun anhu. Ya sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu. Kunaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwan walik min badi ikhwanik, apakah aing teh leuwih hila tibatan dulur maneh nyuratan? Coba eta. Lamun kurang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana, urang keur lempang di jalan jol be aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba bareng di deuleu
si pengirimna teh Sarwiti. Keur di jalan cek Junet din kasih sila ka dia kasih ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat ejena ka negara ka mana kanu mawana kula mah cedan negara kasih kek itu suku ya rokok oh ya ongkos saya dikieu 100 ribuan yuk ayo nu cokot 10 ribu gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100 200 110. Ya. Sial aja. Sak bawa surat teh ku galedeg tersebut. Cek Junet teh din kasih baca orang baca kana surat. Neangan coba tempat anu ngeunah tempat anu ngeunah belah di dieu. Di malu banu liwat. Tentrep baca. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Ini mah kamang-mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku bergetar ingin menyatakan isi kandung. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan hehehe kan teu paeh doang Junaid. Surat teh ngalipet teh lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga, macana ge uneukal liwat saeutik-eutik acan. Andai kata aya suara-suara nu ngaganggu, pasti suara nu ngaganggu eta, hei bandeng sia. Sentak ku sia. Andai kata rada poek pasti beli baterai heura sorotan ku sia. Kusu jasa sia eta di suratan ku eta. Bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula ku ari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an. Pernah sia husu maca surat ti ka bogoh sia. Pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa naon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia. Urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat. Bakal dikitu-kitu. Haji tadi sabaraha kali maca Quran sapoe? Sabar aja. Pernah teh disuratan ku babaturan pernah. Kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat apa luar biasa husu jasa. Sebab didinya aya kauntungan. Kula disuratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain engkau harus mengirim barang. Udahlah urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20 udah saya beli 40. Udah nanti datang barang saya transfer uangnya. Pan eta sia husu jasa lain husu deui. Wah, di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova. Husu jasa husu, aya nu kaliwat eueuh. Tak eta teh. Atawa surat di atasan ka bawahan. Atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge. Husu jasa. Resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Haji siap baca Quran teh etapan surat ti aing husu tante Haji entuh osok dibaca cara boga Qurana leungit teh dibandingkeun ku urang surat ti kabogoh surat ti rekan usaha surat ti atasan husu luar biasa macana padahal hanya saijep keuntungan dunia. Tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat teu pernah
di deuleu-deuleu acan. Andai kata di deuleu salah makrojna, andai kata geus bener teu usu deui macana. Deuk kumaha sia ieu hirup. Urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat ada kumaha minta tulung ka saha. Nah, nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae. Gas ulah kaluar-luar aing mah di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah ada di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung anyar. Tah, baca Quran teu bisa. Loba ustad di lembur. Cenah hese jasa aja neanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejahaya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah. Dan kadetan. Kunaon? Baji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae. Hayu hajang bisa maca Quran. Udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae. Mamang macan pernah aja bisa maca Quran. Kul mamang aya kudu ti Iqra lah tuh mang maji. Geus pokona mah. Bayaran sabaraha cagut tuh. Siapa sok aja bayaran gitu. Sabaraha tuh bayaran aja ku sapan ku ge boga anak pemajikan. Ku karena Allah bae. Oh, angel ka bisa. Sebab gulana teu giat. Ayo aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana? Ieu mal manggi, Pak Haji karena Allah mah mal manggi kuat. Tuh, geus pasti ini kos kitu bae. Aja geus teu siapa kanaingnya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10. Lamun bebeneran macana mudhaafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif bahas sing ade bae sing ade guruna. Artina guruna teh ulah suing. Lamun nusunya alif engke kan Pak Haji na alif alif atau alif alif sia alif aing si ada guruna tah ieu mulai Pak Haji alif batas jim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu sorga terbuka bidadari geus dia Haji Junaid Allah karim gas aing mah nonton TV aing ngeuk ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae jakos kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing pae aing asal boga ridho Gusti bae los TV yang sia ka anakna dan ti anu bagus ka dieu abah sepeleng tah naon ieu abah bikin ka anakna yang sia teh mah kunaon emang loba etaan rumeuk cek gana eta loba sireuman abah mah yang nu jelas ya abah kos gieu teh aing lalagaan los yang sia moal aing moal ngadengikeun radio moal ngadengikeun TV aing maca Quran 3 tahun deui aing mun galibna 3 tahun deui pae aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah make Pohara Jasa tamang istimewa bae tamang Ki Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junaid ayo ya Pak berapa umur genep 3 Pak barakali ya baca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru saha guruna aya Salim Lim sia guru dibayar ai jangjingna nu dibayar ka dia da henteu guys bener ya geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV eueuh radio kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 tahun kula maca Quran Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jalan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran guys sorga
Ya Allah ya Rabbi aya di bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika wa tuqbilu alaihi bi kulli wajhika wa tusghi ila hadithihi bi kulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shagilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa